Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas kades sadaya salianti urang tiasa ningal kaendahan alam nu aya di wewengkeun ieu urang oge tiasa ningal rorompok tanggung pas ka zaman kabaheulaan anu matak waas matak nineng katingalina. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, kumaha kabarna daramang wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados aya di Kampung Cipingku, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan oge perkampungan di palihan dieu. Hayu urang tinggal sasarengan. Salianti urang tiasa ningal kaendahan alam nu aya di wewengkeun ieu urang oge tiasa ningal rorompok tanggung pas ka zaman kabaheulaan anu matak waas matak nineng katingalina.
Cipingku, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Pribados pamit undur. Wilujeng kanten. Wassalamualaikum warahmatullahi